سيدنا أحيد صلى الله عليه وسلم سيدنا وحيد صلى الله عليه kama annahu yabtahu kanisata zahab kaya oleh satu wane Mahdi iku ngabedah Mahdi ing kanisata zahab marotaen kalawan rong balet fa innal Mahdi maka satu wane Imam Mahdi idza kharaja bil maghrib ikut tatkala metu iya Mahdi kalawan tanah maghrib in haza ilaihi alul andalus maka kumpul ilaihi maring Mahdi sopo ahli Andalusia payakuluna lahu maka ngucap ahlul Andalus maka ngucap ya ahlul Andalus kadue Mahdi ya wali Allah wahai wali Allah unsur jaziratal Andalus nulungi ira ing jazirah Andalusia pakod talipat maka teman uih kerusak ya an jaziratal Andalus ahluha sopo watalipa ahluha lan ruksak sopo ahline jazirah Andalus wataglibu ali ahlul kufri lan menang atau ngalindi ingatase ngelehakan ingatase ahlul Andalus sopo ahli kekupuran wasir kilan ahli musyrik min abna irum saking pirang-pirang wong bangsa Romawi payab asu kutubah maka ngedaraken ya Mahdi ing pirang-pirang surat Mahdi ila jami'i qabailil maghribi maring sakabe pirang-pirang qabilah ahlil maghrib Maroko wa lan utawi qabailil maghribi kaulatun iku ahli ngucap wajadalatun lan ahli merpadu wa qazalatun lan ahli nacad-nacad wa gairuhum lan liyane kabeh minal qabaili saking pirang-pirang qabilah min ahlil maghribi saking tanah maghrib anin suru dinallah ing tegese yen tanulungi ira kabeh ing agama Allah wa syariata Muhammadin lan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanisatu zahab singgasana tina emas anu ieu baheula dipake ku baginda Kanjeng Nabi Allah Sulaiman alaihi salam Raja Salemon. Jadi tahta kerajaan ieu teh kursi singgasana ieu kabeh tina emas anu mantap ku Yahudi ia terus bae Palestina ia dikuasai terus digali ia dek nyiaran kanisatu zahab keyakinan orang Yahudi Israel bila mana eta kapanggih bakal menguasai dunia seperti itu bakal menguasai dunia ieu lah kanisatu zahab dirahasiakeun ku Allah Subhanahu wa taala sanajan ku ari nu nyempenna ge ieu teh nyaho dirahasiakeun hese walaupun ieu teh para ulama ngomongkeun ayana di bawah eta gereja Vatikan Roma tapi lamun dibongkar can puguh aya di bawah Roma eta teh Konstantin Timur Konstantin Barat engke di akhir zaman kan Konstantin bakal diruntuhkan ku Imam Mahdi melalui dua cara hiji melalui cara eta teh pertempuran kedua melalui cara takbir Allahu Akbar runtuh ieu teh kamari geus dijelaskeun termasuk singgasana kanisatu zahab akan dipegang oleh Imam Mahdi ia pun melalui dua cara satu melalui pertempuran dua melalui cara ia yang melalui cara Allahu Akbar bakal muncul kanisatu zahab singgasana itu akan dipegang oleh Imam Mahdi maka Imam Mahdi bakal ngerajaan kabeh salam dunia bakal
Masya Allah, mantakan orang niatan deh, niatan mudah-mudahan orang termasuk daripada ieu barisan tentara Imam Mahdi. Tah ieu ke diberi ganjaran ku Allah. Sanajan leju orang tia teu nyampe umur orang kaditu, tapi orang menang pahala sebagai barisan tentara Imam Mahdi. Sakali deui urang ngadoa mudah-mudahan urang kabihan ngajadi tentara Imam Mahdi. Amin ya Allah ya Robbal. Mantakan dibahasakeun kama annahu yaftahu kanisata zahab marrotain. Masya Allah tuh kan kieu permasalahanana engke ketika Imam Mahdi sampai ke tanah Maroko Maghribi. Iya, mantakan ini rahasia gede luar biasa. Di ujung sana, di ujung barat, di wetan, di kulon, iya aya tanah Maghribi di ditu. Nukuari teh Maroko. Di situ tempat para wali-wali Allah ini laksana sayap teh jangjang beleh katuhu sek kan beteungna ieu tatek beti mulai Mekah, Madinah, Irak tek ta Timur Tengah ta beuteung terus anu ieu teh aya huluan. Nah ieu jangjang beleh dituna Maroko. Kau dituna benua lepas set beleh ditun Maroko. Eueuh tah negara kafir. Karena itu tuh benua luas lepas tek. Tah ieu lah wilayah barat Maghribi. Sayap tek maka iya kan jangjang teh aya jangjang kenca meureun bakal ada di jazirah wilayah timur. Iyalah yang akan membantu anu sangat luar biasa set be maka diyakinilah sayap nu hiji deui ujung timur eueuh deui Indonesia. Kabele dituna set be benua lepas Australia kabele dituna. Mantakan ta ieu sayap antara yang kanan di ditu Maghribi Maroko, di dieu teh sayap anu kiri set be Indonesia. Mantakan tempat para wali-wali Allah di ditu di Maroko ujungna tempat para wali Allah di dia di Pulau Jawa. Ari di tengah mah geus ulah dicaritakeun tengah mah. Tengah ulah dicaritakeun karena ieu akan membantu sayap teh set be mantakan pergerakan Imam Mahdi teh di dieu dicaritakeun fil Maghribi Andalusia ditu teh wilayah Spanyol Andalusia. Anu ieu teh Eropa berarti bakalna menta suaka wahai Imam Mahdi selamatkan kami, selamatkan negeri kami, selamatkan eta teh bangsa kami. Ieu ke menta bantuan Imam Mahdi teh ka wilayah Maroko kaditu. Bangkit wahai wilayah barat, ieu ge bakal dibantu ku wilayah timur. Datang ke kemari terus bisa penyelusup tia ulah aneh eta teh antara barat dan timur ieu antara Maroko ke jeung Indonesia ulah aneh waliun min aulia ulah diurang loba Syekh Maghribi teh ti ditu. Ieu aya kesatuan anu sangat luar biasa. Sayap laksana burung teh laksana sayapna beleh baratna Maroko Maghribi, sayapna beleh timurna ieu adalah Indonesia. Ujung jeung ujung contohna. Ayo ge ti Maroko kadituna benua set negara kafir kabeleh dituna. Indonesia set kadituna benua negara Australia negara kafir. Masya Allah, ini pohara luar biasa hubungan erat antara Maghribi timur dan barat di wilayah Islam.
mudah-mudahan urang kabehan ngajadi sayap-sayap, amin, sayap untuk memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sayap-sayap anu bener-bener terus memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala bibarakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.